Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Abah dina pidangan dongeng Sunda anu nyandak jejer carios Jawara Pantura bagian ka-17. Kumaha daramang dulur Abah sadayana? Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu acana ieu dongeng dilajeng Abah nyuhunkeun pangrojong ti dulur-dulur Abah sadayana ku cara neken subscribe, like, share sareng komen. Kangge lumangsungna karya-karya urang Sunda. Insya Allah Abah sareng ngajomantara bakal terus marengan nyarengan para mitra satia di mana wae ayana. Hatur nuhun kana pangrojongna. Mangga atuh para mitra sadayana padaran dongeng urang kawitan kugituna mangga wilujeng ngadangukeun dugi ka rengsena. Para mitra sadayana cag urang tunda cerita Rosmala anu bade ngalahirkeun. Ayeuna urang caritakeun salakina Madayut anu ngaku ngaran Mang Open ka si Odoy, si Horeng, si Mana Horeng eta teh si Gabug. Komplotan atanapi baturna si Codet anu ditugaskeun api-api jadi salakina Madayut. Harita sabada turun ti mobil lain rek nguseup, tapi si Gabug teh gura-giru muru ka tempatna si Codet anu teu jauh tidinya hiji gubug tina eurih di tengah-tengah leuweung kiara. Kacaritakeun si Gabug geus pareup-hareup jeung si Codet. Tuluy si Gabug na rupa hal anu geus dibadamikeun dibejakeun ku si Gabug ka si Codet. Akhirna si Codet oge ngarti. Tuluy duanana arindit nuju ka bumina Abah Kusman nu aya di Cikayas. Wanci geus reup-reupan maklum ari di leuweung mah can magrib oge geus kacida poekna. Si Codet jeung si Gabug jujuringkangan di tengah leuweung. Di tengah leuweung kiara anu paroek biki deukeut ka lembur Cikayas. Akhirna reg duanana ting raradeg pok si Codet nyarita ka si Gabug. Bug, ge lamun geus tapi ka lemurna tuduhkeun nya ka kuring imahna di mana gitu jeung nu mana imahna. Tangke maneh mah datangan we nu boga imah. Ajak ngobrol ku maneh, alihkeun perhatianana. Kumaha siap teu si Bug? Cik si Codet ngatur siasat. Ari si Gabug unggut-unggutan, tandana ngarti, geus kitu mah bring duanana laleumpang deui nuju ka tempat anu di badamikeun. Sanggeus tepi kanu dituju reg duanana ngarandeg si Gabug ngabejaan ka si Codet bari nunjuk ka imahna Abah Kusman. Pok si Gabug nyarita. Nu itu tuh, memang ngan aya tilu na di mana di palebadinya mah ngan aya tilu imah ngan pedah we rada anggang. Tu anu Abah Kusman tah anu beli ieu. Tah anu pakarangan lega loba kembang geuningan nya. Tah eta teh imah Abah Kusman. Itu. Ulah nepikeun ka salah. Jeung deui pada waktu nangke bejaan Madayut ku aka dina isarah-isarah anu geus dibadamikeun tadi. Bahkan Madayut geus ngartieun sih kana isarah eta. Kitu kali pohnya Kak. Cik si Gabug nyingetan ka si Codet. Geus kitu mah duanana pisah. Si Gabug nyampeurkeun ka imahna Abah Kusman. Ari si Codet menyalingker ka pipireun imah Abah Kusman. Ari si Gabug sanggeus aya di hareupeun bumina Abah Kusman, tuluy uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik si Gabug. Teulila trojol Abah Kusman keluar masih keneh make koko sareng sarung tur dikopeah
tas salat maghrib. Barang ningali aya nu uluk salam, Abah Kusman ngawaler kana salam eta. Waalaikumsalam. Temal Abah Kusman. Bade ka saha, Kang? Abah Kusman tumanya. Ari si Gabuk ngajawab. Kuring ngajak ka dia. Kuring teh salaki nama Dayut, maparaji. Nah tos beres, itu lahiranana apa teu acan? Tanya si Gabuk. Oh, salaki nama Dayut. Sok atuh sok kalabat sok. Calik Kang. Punten kuring tepati apa ka carogen nama Dayut. Sok atuh sok. Saur Abah Kusman bari menarkeun bangku. Keur kitu torojol si Odoy keluar. Barang ningali kanu datang si Odoy tumanya. Oh, Mang Oten. Kadi Mang, kadi. Meunang teu laukna Mang. Cik si Odoy. Puguh cikas nage banjir jang banjir gede. Jadi tetulus we amang teh mancingna. Katambah sing kapoekan di jalan. Ya balik we deui amang teh. Bari nyamper ka Madayut kitu tah. Sugan teh geus beres lahiranana. Jarang teu acan. Cik si Gabuk pinter pisan ekorna teh. Akhirna dar ngobrol ngaler ngidul, itung-itung ngemitan nu bade lahiran. Bari ngaropi. Sementara di lebat bumi, Rosmala geus teu puguh rasa ulang-guling. Ngarasakeun nyeri na beuteung, mulesna beuteung. Dampak tina jabang bayi anu bade kaluar. Sakapeung ngaheujeun Ari Madayut cicing disukueun Rosmala anu ngajogo. Ari Ambu Ela mah disirahkeun Rosmala bari niupan sirahna. Rosmala ngaheujeun sakali, dua kali, barang katilu kalina katempo ku Madayut sirah orok teh geus kabeh kaluar. Ningali kitu Madayut rada gugup, tapi manehna satekah polas nyumputkeun kagugupan eta. Pok nyarita ka Ambu Ela. Punten Nyai, pangnyandakeun cai haneutnya sapanci sing loba keur ngompres beuteung si Neng. Saur Madayut ngenta cai haneut ka Ambu Ela. Ari Ambu Ela ngajawab, oh sakedap mak, sakedapnya keun abdi bade nyandak. Jung Ambu Ela nangtung leos indit keluar kamar. Sanggeus Ambu Ela teu aya, sakilat Madayut narik sirah orok satakarna. Rosmala ngajerit tuluy kapiuhan. Ari Madayut sakilat mungkus eta orok jeung ari-arina ku lawan nu geus disiapkeun ti imahna. Tuluy eta orok teh diais ku Madayut dibawa ngadeukeutan ka jandela. Samemeh dibungkus kareret ku Madayut teh. Eta orok teh lalaki anu kacida mulusna tur kasepna. Madayut nyelorkeun keluar jandela, nyelorkeun eta orok luar jandela. Ari di luar geus siap si Codet. Tuluy eta orok teh ditampanan ku si Codet dibawa indit ti eta patempatan. Ari Madayut sakilat ngeluarkeun anak monyet nu geus disiapkeun dina tasna. Tuluy eta anak monyet teh ku Madayut teh dipeled-peledkeun ka getihna Rosmala. Anehna eta anak monyet teh dikedengkeun teh ku Madayut dihandapeun sukuna Rosmala teh nurut teh ngaringkuk. Teuing apa cicingkueun kitu eta anak monyet teh salila ieu diteuneuh dina tas. Seolah-olah eta anak monyet teh kaluar ti rahimna Rosmala. Ari Madayut kalean akal bulusna, manehna pura-pura pingsan disukeun Rosmala. Eta kajadian teh kacida cepetna. Ari sarerea anu aya di luar kaget gadenge Rosmala ngajerit. Kaasup Ambu
nu aya di dapur. Ambu Ela balik deui ke kamar bareng breh ningali Mak Dayut keur ngagoler teu empes-empes. Puguh ari Rosmala mah. Tapi barang ambu ningali kana orok ditegaskeun ku ambu. Jerit ambu teh ngajerit tuluy kapiuhan. Atuh sarerea anu aya di luar teh paheula-heula asup ka kamar. Barang breh Abah Kusman, si Odoy, Mang Oten kabeh colohok mata simeuten ningali kaayaan nu sabenerna. Sajongjongan ting harulang teu percaya kana naon nu disanghareup. Lila-lila Abah Kusman sadar bubuhanana Abah Kusman mah hiji kolot anu seueur pangalaman tur saeutik gedena boga pangorban. Abah Kusman istighfar. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doi, urus tu lanceuk maneh, keun Rosmala ku aing dirajah. Ceuk Abah Kusman bari nyamperkeun ka Rosmala. Tuluy Abah Kusman babacaan. Sanggeus kitu ditiupkeun kana dampaleungeunna, geus kitu mah diusapkeun kana raraina Rosmala, kana beheung Rosmala jeung kana dadana. Tuluy Abah Kusman nyaeta notok ku curugna dina pelebah beheungna Rosmala. Dadak sakala brai Rosmala beuntak, tuluy ngareret ka Abah Kusman. Gabrug ku Abah Kusman ditangkep. Hal eta teh dilakukeun ku si Odoy ka Ambu Ela. Akhirna Ambu Ela oge sadar ari Mang Oten mah ngan ngaguyah-guyah we ka Mak Dayut anu pura-pura kapiuhan. Akhirna kabehanana saladar. Ari Ambu Ela ngagabrug ka Abah Kusman bari nyarita pokna. Abah, kumaha ari geus kieu Abah? Cik Ambu Ela bari nangkep pageuh ka Abah Kusman. Ari Abah Kusman ngarenghap narik napas pok nyarita. Sing sabar Ambu, anggur urus anak urang tuh supaya kondisina sehat, tur tumarima kana naon rupa hal anu tumiba. Saur Abah Kusman bari ngusapan tonggong Ambu Ela. Ari Rosmala anu parantos sadar bingung ningali Ambu anu jiga teu bungah kadatangan jabang bayi teh. Pok Rosmala nyarita. Abah, Ambu, naha kunaon? Mana orok eros? Ambu, ngadeng kitu Ambu Ela lain ngajawab, malah gabrug Ambu Ela teh ngagabrug ka Rosmala bari ceu. Rosmala anak Ambu, sing sabar gelisnya, tur tumarima kana papasten ti Gusti Maha Suci. Rosmala biki bingung. Tuluy peureum anjeunna munajat dina lebat hatena. Ya Allah, sadayana kajadian eta kapalai anjeun. Abdi tumarima ya Allah, ngangingkiatkeun jiwa abdi ya Allah. Sadayana kagungan anjeun diri abdi, putra abdi. Nyanggakeun sadaya-daya ya Allah. Kitu sumerahna Rosmala. Brai Rosmala beuntak pok nyarios. Ambu tong sedih. Dari umur mah gagaduhan Allah, keun ulah dicengcerikan Ambu. Saur Rosmala mepende hate Ambu. Ari Ambu Ela gogodeg pok. Lain masalah umur gelis. Nu tumiba ka urang teh, tapi naon Ambu, sok bejakeun ka Ros. Saur Rosmala, ari Ambu Ela malah ngareret ka Abah Kusman. Ari Abah Kusman surti, tuluy Abah Kusman teh nyokot anak monyet nu keur ngaringkuk, tuluy diais. Barang Rosmala ningali nu diais ku abahna, ditegas-tegas jerit deui Rosmala ge ngajerit tuluy kapiuhan. Atuh Ambu Ela ngagabrug deui ka putrina, tuluy dirarancet ku Ambu jeung ku si Odoy. Ari Abah Kusman merekeun anak monyet ka Mak Dayut supaya diberesihan tur di
simbutan. Ari Madayut narima kait anak monyet tuluy diberesihan jeung disimbutan sakumaha ilaharna orok biasa. Sanggeus kitu Madayut ngaleos keluar ti eta kamar. Ari Rosmala mulai sadar, hatena hancur, pipikiranana rakacak. Tapi tetep ku ambu ela dinasehatan ikhlas jeung sabar. Ari Abah Kusman ngaleos ka tepas nyamperkeun Mak Dayut anu geus siap-siap rek balik. Pok Abah Kusman nyarita ka Mak Dayut. Mak Dayut nuhun kana bantuanana. Mudah-mudahan non rupa nu geus dijalankeun ku Mak Dayut keur ka kulawarga kuring sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Ganjaranana anu satimpal jeung naon rupa hal anu dijalankeun ku Mak Dayut. Kuring pribadi ngucapkeun nuhun nu saageng-agengna na bantuan Mak Dayut. Ieu ala kadar ucapan ti sim kuring nuhun nya Mak Dayut. Saur Abah Kusman bari masihkeun amplop nu geus dieusian duit. Ari Mak Dayut ngadenge ucapan Abah Kusman kitu manehna asa kabendil pok nyarita. Hampura ma oge Bapak Abah ngan ukur bisa bantuan kitu we hungkul hampura Abah. Cik Mak Dayut nyaritana teu pati lancar. Ari Mang Oten ngilu mairan. Hayu geus urang balik ya. Bisi kabur peuting manten soalna aduh teu paros di jalan mah ke urang bisi kumaonan. Ayo urang balik. Cik Mang Oten. Ari Abah Kusman ngadenge kitu manehna muniang pok cerita. Keula Mang Oten mending kana mobil we keun kuring erek nitah adi kuring si oda titah nyandak mobilnya antosan lah sawios Abah keun aya teu kudu dianterkeun lah urus we ieu nanda si Neng karunya tong ditinggalkeun keun Madayut ku abdi dianterkeun balik bareng nya abdi kitu. Mangga tuh. Assalamualaikum. Abah Kusman ukur colohok ningali Mang Oten anu teu sirikna ngagugusur Madayut. Tapi kitu teh Abah Kusman teu lami sabab manehna teu fokus keur ka urusan Mang Oten sabab pikiranna pabaliut ku urusan Rosmala. Waalaikumsalam saur Abah Kusman tuluy Abah Kusman lebet di kajero. Kasampak di jero teh Rosmala nuju nyuuh kalahunan ambu. Ari si Odoy diuk bari ngeluk tungkul. Ari anak monyet nah dibedong ukur matana we rudut rindat kaditu kadieu. Ya aya anu diteang. Gek Abah Kusman diuk di gigirin Rosmala bari pok nyarita. Rosmala anak Abah. Tah di dieu urang kudu kuat teh cu. Tapi sing inget Allah Subhanahu wa ta'ala nguji ka jalma teh sajajar jeung kadarna. Jeung sing inget tur eling ulah nepikeun ieu panguji teh dibawa kana kaaralan. Mau putus asa mah. Sabab setiap panguji ti Allah Subhanahu wa ta'ala di balik eta teh insyaallah aya hikmahna. Sing sabar nya geulis saur Abah Kusman ngalalemu hate Rosmala. Nguping cariosan Abahna kitu Rosmala malah tambah sedih. Gabrug Rosmala teh ngagabrug ka Abah Kusman segruk cirik nu kacida nalangsana. Abah nah nasib Ros teh kieu Abah. Ros teh kiat nalanganan. Leuwih hade Ros mah ipundut umur we Abah. Ulah kitu gelis dosa eta teh. Anggur mah istighfar minta ampun ka Allah. Ulah putus asa gelis. Masih kene aya Abah,
aya ambu jeung aya Mang Odoy anu bakal ngajaga kahidap. Saur Abah Kusman nyarios bari dumarina. Ros teki hat nandangan Abah. Leuwih hade maot Rosma. Leuwih hade teu aya di dunia Rosma Abah. Geus Ros, anak ambu ulah dicengcerikan teuing kitu Ros. Tarima ku kasabaran geulisnya. Saur ambu Ela. Ngalalemu hatena Rosmala. Ari Rosmala cengkat tuluy gabru ngagabru ka ambu Ela. Bari tetep manehna sumegruk ciri. Ambu, hampura ambu. Ros teu kiat jeung Ros moal kiat nandangan ipanguji ti Allah. Ros teu kiat ambu. Leuwih hade Ros teh maut. Leuwih hade Ros teh aya di dunia ambu. Hapunten ambu. Rosmala sedih kingkin anu kacida bangetna. Ras kana nasib anu beda jeung nu sejen. Komo ieu ngalahirkeun hiji makhluk anu beda jeung batur nyaeta anak monyet. Anu ngajadikeun hate Rosmala rakacak, anu ngajadikeun hate Rosmala hancur. Cus-cos ka ditu ka dieu. Komo mun inget ka salakina anu pastina moal narima kana kanyataan ieu. Waktosna para mitra sadayana cag urang tunda heula atuh padaran dongeng urang ayeuna insyaallah urang patepang dangu deui dina waktos sareng galura anu sami ku kituna Abah nyunkeun hapunten dina kalepatan sareng kakirangan Abah. Mangga atuh para mitra sadayana wilujeng kantun permios.